wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Abdi Muhammad Adita Karna. Abdi teh masih SMA kelas 10 kebetulan 47. Nah, dinten ieu Abdi dek mawawancara teteh Abdi hiji-hijina namina Punasih. Nah, anjeunna teh geus genep tahun tos jadi penulis sinetron. Nah, pertanyaannya, kumaha teteh teh bisa jadi penulis sinetron? Pikir Ina jawab. Kahiji abdi teh kursus film di Karnos Film. Kedua, abdi teh gabung di komunitas penulis skenario dan sutradara Indonesia di Jakarta. Katilu, abdi teh gabung di forum Lingkar Pena Karawang. Terus abdi teh ditawaran kerja jadi co-writer kurerencangan di komunitas penulis dan sutradara Indonesia. Gitu. Nulis sinetron we anu pernah dijieun. Seurnya kahiji Jilbab Pilop, kedua 7 Manusia Harimau, katilu teh mana ya? Di random we nya diacak we nya acak. Ayat Cinta Suci, Putri Titipan Tuhan, Sahur Sepuh, Teras teh Seleb, terus Cinta Karena Cinta. Nah ayeuna nulis istri kedua. Oh, istri kedua. Pernah nulis Karma di series. Mulai deh. Suka dukana jadi penulis kumaha tah? Sama ieu. Suka dukana dapet uang honor yang lumayan banyak. Terus teh kerja gawena di imah wae, atau bisa di mana wae. Jadi tinggal nulis di laptop, dikirim lewat email atau lewat Google Drive. Itu duka teh jam gawena teh tertangtu. Terus teh kadang biasanya gawe jam berapa? Ya eta tetangtu misalnya teh isuk ya, atau berang sore peuting sampaikan pagi buta ge digawe gitu. Oke, lanjut. Dukana geus ya. Oh terus dukana di lain. Terus dukana iya ku netizen sok di wae dicibir dinyinyir gitulah di gitu kan, di komen negatif. Terus sok di sumpah serapah ke batur teh gitu. Penyangsep unsur. Terus aya kejadian unik tahun tah selama jadi penulis sinetron teh. Abdi teh kan pernah ulin ke lokasi syuting ya, terus teh dianggapna teh abdi teh sanes penulis, dianggapna iya fans dianggapna teh ya terus teh
nya nulis di mana-mana WG nu nyaho gitu da abdi mah ini ya teu aya namina di TV jadina teh teu aya nu kena gitu. Nah, ayeuna kan zaman-zaman pandemi corona. Nah, selama pandemi corona teh kumaha pagawean teteh teh? Jadi selama pandemi corona nulis jarang-jarang soalnya kan tos teu aya syuting gitu. Jadina nulis teh cuman stok skenario eta ge jarang-jarang gitu untuk setiap hari. Biasana nah untuk gaji tah sistem penggajianna kos kumaha tah? Disebut teh sanes gaji tapi honor gitu. Dah eta ge beda-beda honor sistem pembayarannya. Aya anu saminggu sakali, anu 2 minggu sakali, nya anu sabulan sakali, beda-beda gitu. Terus teh aya nu teu jelas pembayaranana gitu. Sampai pernah setahun karak dibayar gitu. Jadi selama salila eta satahun teh nya neangan pagawean nu lain gitu, nulisnya di mana-mana gitu. Beda-beda PHH production house. Oke, anu terakhir harapan teteh kaharepna sinetron. Harapan ya mugi-mugi saling hargaan gitu ka para penulis gitu. Terus sinetron semakin alus, semakin loba aya nu minat. Terus teh abdi mah da hoyong jadi penulis film, skenario film gitu. Ya mudah-mudahan terus diminati sinetron teh. Soalna seueur gitu jalmi anu kerja di sinetron teh gitu, aya kru teh lain hiji 2 orang 100 orangnya loba lah istilahnya gitu. Terus penulis oge gitu. Oke, sekian terima kasih. Oke, sekian wawancara di abdi mohon hampura Bilih aya kalepatan kekurangan jeung kakurangan. Mohon maaf pokoknya. Oke. Abdi Muhammad Andika Karna. Sekian. Terima nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.